Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nafisa Izmi Aulia ti kelas MIPA 4. Abdi di dieu bade ngawawancara Punbiang kangge tugas basa Sunda. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapangkeun wasta abdi Ibu Siti sepuhna ti Burangkali atas nami Nafisa Izmi Aulia. Nu kahiji naon padamelan ibu teh? Padamelan abdi ngabulang di SMP. Nu kadua naon wae dampak Covid kana padamelan ibu? Dampak Covid mah janten nu biasana damel di luar di sekolah enak jadi padamelan dialihkeun di bumi mantouna teh. Anu katilu, kumaha sikap ibu kana pembelajaran jarak jauh ieu? Kanggo pembelajaran jarak jauh aya dampak positifna, aya dampak negatifna. Kalau dampak positifna barangkali langkung caket sang sepuhna, dampak negatifna barangkali janten kirang ngartos kana pelajaran. Anu kaopat, kumaha pendapat ibu kanu ngalanggar protokol kesehatan? Kanggo anu ngalanggar protokol kesehatan kumagi panyawat ieu teh berbahayanya janten kedah ditindak anu langkung tegas, janten tidak langkung meluas penyebaranna. Anu kalima, naon harapan kapayuna sabada Covid leungit? Kanggo harapan kapayuna barangkali sing tiasa enggal lebat ka sakola deui margi hawartos barangkali teu ngartos kana pelajaranna. Samuhun Bu, sakieu wae wawancara ti abdi sareng ibu. Punten upami aya kelepatan tina kecap abdi. Hatur nuhun kana waktosna Bu. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.